ngaburikan biasina panyaweran oke ngawakilan Ibu Ramana kedua mempelai mangga hari dangning Bapak Tapituah di juru sawer khusus kanggo mempelai anu baru oke khususna umumna kanggo mempelai anu tos bari oke mangga hari dangning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paluargi sim abdi kawakilan tinu gaduh maksad dina waktos ieu bade ngeuweurkeun beas dina panyaweran mangrupikeun papatah khusus kanggo dua mempelai. Mudah-mudahan dina perjalanan rumah tanggina sing penasaran kabagjaan sing runtut raut sauyunan ulah aya pacengkadan sareng ulah aya beng batan. Mugi-mugi dina perjalanan rumah tanggina sing janten rumah tanggi anu sakinah. Disingkat wae ibu-ibunya kumargi waktos parantos nyarelek. Sarang deui abdi bade teras nyawer deui ieu teh sa mulihna ti dieu teh. Nyawer murang kali sunat. Urang tangakeun heula dina acara sawerna mangga bade dikawitan. Punten anu kasuh pireun di bade nyawer wakil Ibu Ramana pamugi bahan katampi pamugiban katampi manawi ayah retosna. Assalamualaikum kasadaya pawargi adi bade ngahalang kugi dua para sabudi nu kaunggel dina Quran esesna surat Wasri demi waktu nu saestu keur manusia ungkul rugi kejabi sabar ada cocobi regapkeun laku hidup ya rek mirip pepeli nu saikeun dadi pulu nu awan wiosi kantu kasabar urang ngaraja heula nya ngaraja heula pengantin hiwari atas kabukti hidup pada laki rabi gelis kasep laki rabi manggadesi hati mawana masih taliti dede gelis masih taliti dina ngolah rumah tanggi kudu bisa mawas diri hati-hati dina sagala rupi gelis kasep sagala rupi hirup kudu sauyunan ulah aya pacengkadan ulah aya pacengkadan ulah rek aing-aingan repeh rapi babarengan diwanggit ayeuna pisan hidup nutur caroge apa jeung miape ka hidup gaganti bapak mundugi kana waktu bisa rumawa
sing bisa amin ya rabbal alamin mugi natayungan siap teralur ke Alhamdulillah. Aduh.